YT di Padepokan Sumur Halimun Jalu. Di Padepokan Sumur Halimun. Bang Kahuni. Sumur Halimun. Oh, Padepokan Sumur Halimun. Ya. Dupi salira teh Kaula panita sewepani. jadi anu nyageurkeun abdi saha da abdi teh paeh ka temak. Nyapang. Gareng. Lan. Duh, bahaya ada ka mana neangan. Gatot Kaca maksad laporan ka Batara Kresna ku ayana kajadian model kieu. Dawala Gareng apruk-aprukan itu kayanana. Dawala Gareng menyaeta bade laporan ka Semar Badranaya anu aya di Maritis. Tuna lampah eta kacarios ieu panita sewepani nuju menekung ka Rumah Agung. Nuju ngalamun kitu sapraptane pun ilayon astra jingat tuminak datengan. Urang ngalamun kieu aya nu ragrag ieu di dieu. Uluh. Muni ngagoloh-goroh kieu ti korona dulu. Paeh, ieu jelema aya nu ngarogahala. Nah, jelema zaman kiwari ku tararega maehan. Poho kana tema tapi teuing lamun ieu jelema bangsat megarong tadina atawa residipis. Oh. Kabeneran kaula teh boga cupu eusina teh tirta ka Mandalu bisa nyageurkeun raheut. Kabeneran sugane atuh can nepi kana pastina dek dihirupan. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya cager, cager, cager. Hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji cager keun tong dikakawenan nya kanja lamun kitu saputing jeput Udang. We. Hulu. Di mana teh keung euy? Di mana teh bah asa asing di mana? Ieu teh di Padepokan Sumur Halimun Jalu. Dan Di Padepokan Sumur Halimun. Bang Kahuni. Sumur Halimun. Oh, Padepokan Sumur Halimun. Ya.
dupi salira teh kaula panita sewe pani jadi anu nyageurkeun abdi saha da abdi teh paeh ka temak nya pangeran perantaraan mah kaula meredi kanu kagungan sugan can nepi kana pastina efek teh dijabah nuhun atuh abah saha ngaran teh abdi teh cepot nuhun lain cepot anak kakang sewar geuning uninga itu kapan maneh teh baheula kungsi ka dieu lain basa Arjuna guguru baheula uluh nya apa keneh ka kaula nya tante atuh jo ngagabruk we laras emut abdi waktu tangka buah CF ku abdi heueuh nya waktu tangka rambutan anu eueuh nanaon nya anu waktu dijual anu sanes teh rambutanna nya sumuhun ulan emut kapungkur abdi ka dieu kunaon maneh teh paeh ragrag di dieu nasib nepi ka kieu abdi kan naon dipitnah pajar abdi maling awewe maling pamajikan dunungan maneh teh dituding maling pamajikan dunungan saha Dewi Subadra garwana Gusti Arjuna pajarkeun teh dipaling ku abdi padahal di jalan teh abdi teh penak jeung hiji patih duka patih di mana penak ku abdi kulantaran dek maling awewe sin Sumadra teh ku abdi teh ditewak efek teh ngadon malik ka abdi mitnah ka abdi muasalah si Gubarja Sekti ieu lihat si Gubarja Sekti muasalah coba nya maling ongko nya fitnah ongko jelema sangsara model kieu dipitnah aduh tega pisan tega nian diko nya teu aya ras-rasan bulan maneh dipaehan kudunungan maneh keukeuh ku abdi teh kedah di aku nepi ka dipaehanana Gubarja Kusuma Gubarja Sekti apes ya kurang ajar kumaha ulan ya kieu lamun maneh dina waktu ayeuna dek nyokot pamajikan Arjuna alus mending bejuang ulah dipake belik cokot ku maneh ka mana sieun bisi maneh teu apa anu malingna teh urang nagara Piantipura mana Piantipura teh ti dieu teh ka belah kidul terus ka Kuningan lain ka jalan tol ka Soekarno Hatta lain terus ngidul papangih maneh di dinya jeung nagara Piantipura rajana ngaranna Gubarja Kusuma saha Gubarja Kusuma rajana teh ya ai patihna teh Gubarja Sekti eta teh adi lanceuk sararakti ngan elmuna ilmu dugal kadugalan waduh tapi aya apesna aya naon rajana lamun diseuseup bujalna anu kieu tah bujal teh nu kieu nya ai abdi nu ngajana nu kieu naon eta mah biji lain bujal nya lamun diseuseup bujalna diseuseup dikenyot nya bakal paeh saha eta raja oh gitu ya lamun patihna lamun dijejeg inung sukuna dijejeg tadi kitu bakal paeh tapi nu katuhu dijejegna teh bakal paeh bakal paeh